syukur gaya aku Dadawidi Maha Suci Sawasiwi Siliwangi Sawasiwi Nada Jember Hampurana Di Gusti Nu Maha Suci Nada Syukur
pangringgitan bubukaning carita kula kidalang kanda buwana ngancik di pusering bumi pusering bumi gebog jagat sang negara jagat kecrek munik usik ing hurip wayang agung winijar wayang tunggal ya wayang tunggal hari matak nyaring lumamat muda kita langganing mepeling tadi tawa nuluikeun catur nu kapungkur dah iya inggih mapai riwayat zaman baheula leus tulisan ti palawali rekaan para pujangga pranyata bag-bagan pawayangan iya inggih pada ngareka-reka basana pada mapantes adeg-adegna pada mapandeken caritana nuluyuk jeung zaman turnu ngajamananana bener jeung henteuhna gumantung kanu ngagarapna nya kidalang kasebutna dina nggoni ngagarap carita pawayangan seug asa wajar lamun dalang beda garap jeung metakna beda haleang jeung caritana lantaran kangerenan manusia sok sanajan buuk sarwa hideungna ari karep jeung kahayang sok rajeun beda-beda dah sumohon anu penting ngan hiji seni padalangan tetep nancer ajeg dina ajen kadilunganana iya maksad medar babad Mahabharata waraga seni padalangan mirip contoh jeung atikeun mawa pancen pangwangunan yang akan hiburan anak kula di putra kiri hanjatin seniman yang seniwati manten anu pasti ngebantu pamanahan dari dulu bener
satria utama bela bangsa jeung negara junjungkeun derajat seni Sadaya payun gua yang aku pidangan diputa kiri aja kiri baringan tos anu lebet kakalaton sumping kurang pati kalah wilujeng sumping mangacari kurang sumping sanes langsung punten kasadayana nyang kentur kang tinutur catur doh ye kentra ing dados cinarita leres wontening bisalabeting kraton Pring Sendani doh ye kasampak linggih patih daerah
Kekasihipun Patih Kebo Ijo Tenang. lan Senopati Kebo Kuning anu sami ngantos kasumpingan Sang Nalendra Les. anu kiwari parantos linggih di balai irung nanging boten antawis dan Dah. ngagebrai panto karaton ngadak-ngadak ayah hiji jalma anu dipapak ku para badega Iring para seti. diiring ku para selir dipayungan ku payung agung kilap kuning payung agung kerajaan Iya. kaya sanes papayung agung di wewengkon Pranyata Adipati Singabarong Dah. Iya. alat dia Betul. Gusti Adipati Sumbing inge hidup Gusti Adipati Ing panjang Yuswa Gusti Banyak sebanyak sing sehat Gusti. Gusti Adipati mawe makota totopong tinaretes inten rinukmi murubmu biar kadiakunang-kunang Dah. Iya. sampun wontening setingkel penaturata lengkaing kedampar denta penalepet ing sososaning renggan dawaratna Iya. lemek babut perang wedaning kinanta wedaing kacepat kastorilan sinebaran sari-sari sampun dipun adep dening Pati lan Senopati anu sami tungkul hamari keludat nembanari mangsabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra Dah. Iya. sadayana daya anu wantun batuk-batuk acan sata acanangan dika na Ardipati ieu Singabarong nanging sadangepun ngandika peni-peni raja peni guru baka guru dadi alat dia Anak apa betul? anak hiburan seni suara Hiburan. Ige mangga Gusti mangga gamelan muningan gendi Gamelan di mana Maya? di pasir Palingan ayah si ayah. Ali Pauli suka sali nganu-nganu ayah. pilih Pagi diri sinar sali badaya makan patata aring ayah. badaya ngawitan ibing dewi Ayah. reka Pakade Suryana ayah. bineka Main ada di ayah. reka sujana Cep Andi. gamelan Salah di ujung arasa Bandung. lendo Tebak. suci berasi dan
angkat liar macan tunangan 40 saja mama. sampur di Jepang benangan kupat kapit Amoy. derekan kupat kapit dari Pandai birespat yang kata sana. Allah. ibu Coba. bapak Soyo. Sauyunan ayah Paji Didi Silang. Godag ningang godag ningang ari godag ningang kang riki gawira mana Anamu sumping. Anamu tamu sumping. Ai kang Riki sumping. Ayah. sokatajing ku imut Baba buntu. Baba buntu. geding ari dede Bapak RT yayan ku tingkahna Cokot dia mawar. Aya sana jeung Pak Haji Sinarang. mawa saring dari mata kelok ayah Widi anu ningali Basket, voli, badminton, cat. suci bersih Bapak Kade Surayana dan apa palsuan hati hati Bapak Tarasudin Ibu di sawah di tukang ledang ayah hari dukun di tukang burung naning kung kulir cahya masih nangling ibu yatini sumirat naning cahaya dari tikahiangan Tikayangan tapi ngaliti. maning Islam bidadari bidadari tikahiangan
Iya saur nira tan anak panjang sinenggi iya sinenggihing sabda sabda uni hingga saur niratan anak panjang sinenggi sabda wala bakti ya dening asih ya dening asih hang asihin aja ketara pasewakan busana maneka warna busana maneka warna pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitenggudian yang pancrahing sarwarukma renggeng manik di salebeting Keraton Pring Sendani Adipati Singabarong iya inggih salaku papayung di wewengkon pengawakan jangkung dhuwur Simardada bewos Jemros Nutaya Papadana pasemon lirbang barongan upamangan dikasentak sengor Nutaya hinggana itu watekna ieu Rat Adipati Singabarong dipun adat dening patih daerah doh bekasipun Kebo Ijo lan Senopati Kebo Kuning les anu sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Narendra Punirahangan dikamengkaten kawedaling lisan Sang Adipati Singabarong. Patih daerah Adi Akang
coba rada kaharep Akang sono sanget daya papadana kasampean duaan lan Senopati yap eserkeun korsina ameh teu pahaok-kaok dina nyarita sabab Akang aya tepikeun ka anjeun duaan gera eserkeun korsina sabab aya tepikeun ameh leuwih jentre kadengena ku anjeun duaan kaharep Kipati kaula kapayun den dipayun rai nampi kana pembagia salira leus kalayan nyuwun katampi semak kaula kaonyuk panjenengan iya pujas sampean ditarima dening tanggal loro kiwat tengen simpen pun dehing mas takai dau timbal kali perkasi Prabu naon dina naon rupiah kalepatan ageng sumawon teningalit bugia salira luntur kolbu jembar manah ngapunten kaula ya urang pada saling hampura jeung Akang dau timbal leus kali perkawis permilanipun panjenengan kersahan nimali kaula pati kebo ijo wonten kersakang punapa Celaran kangkung dajeng-ajeng siang pun daluk wengi kejabat di kasaran salira. Tunggu, dawuh Gusti dawuh. Senopati yap kaharep diukna. Oi. Jeka pino damai atuh jijisim og abdi oge nampi kana pembagea salira. Jadi semoga kemana. Kalayan ngahaturkeun simah pangabaktos ka unyuk panjenengan. Ditarima? Hatur nuhun. Enggak, agamana Oge kakang pati. Ditarima i. Hatur thank you. Aduh, thank you menagama. Kali berkawis dina naon rupiah kalepatan ageng simawon tening alit. Ya. Malum ciri sabumi cara sadesa jawada tutung biritna sacarana bili aya cara anu kacanak di desa anu kabantun ti kampung anu kajingjing ti pangebentan mugia teu kira ngahapunten. Aduh, menewa apa Nepi gedang. ka eueuh ngarenga parea baacan. Oh dados adatna kieu. Nya, malapa gedang setemu. Mugia we kira ngahapunten ka jisim abdi. Aduh. Saling hampuradi datur nuhun. Hatur nuhun. Oge kakang pati oge nyuhunkeun dihapunten margi abdi mah seueur lepatna. Diampura we. Atur kamsiah. Aduh, kami sia. Bahasa Atuh kaping kiluna aya pir seger saeunaon purwa ngaging sirlingih kadietan sadi ajeng-ajeng kaunyuk panjenengan aya naon pikeun saeunaon aya naon mangga saurkeun. Hapunten gegeran abdi mah. Tapi ka kitu lagu naon we teh alamat palsu. Aduh, aku ayu ting-ting. Ya, sapedang tuh. Aya pikeun saeunaon geuleuh setelagam di kitu-kitu. Lagam di mana eta? Di Cikoneng. Aduh, di Ciwalu tetemu. Aya pikeun saeunaon Gusti Prabu. Ya. Saperkara kula negrakeun rasa kasono kasampean duaan. Kulawas urang bisa patepung lawung paamprok jonghok patepang raraek. Tiluan samodel kieu. Wah, sae. Memang sasatna urang teh kapager ku gawe masing-masing. Arang langka sabab urang teh boga gawe sewang-sewang. Kasibukan masing-masing. Kukituna hal ieu payus lamun dia pake syukur kadat Gusti nu kagungan urang sadayana yen urang bisa patepung lawung dina poe ayeuna. Waduh. Aya kukitu teh mangariung ngungkulung diri sareng panjenengan bari jeung dipikasono ku salira mah.
bagja pisan keur kaula asa kagunturan madu karagragan menyan putih Telepan. sami abdi oge nun sami sono pisan ka salira teh Dah. Asa kalau eukeur mah eukeur abdi teh di lapangan teh seueun nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan ada tenang. sasatna ningalian rahayat ayeuna teh Cik. ngumpulkeun aspirasi-aspirasi keur kamajuan di wewengkon Pring Sendani Naon kayangna. naon kapalaina naon ka hariwangna Leres kakirangan. gitu nu matak proposal teh seueur pisan anu datangna ka dieu teh Ya, ulah dipeti. numpuk Ulah dipeti eskeun kade. tapi sok sanajan kitu ge geuning aya wae anu proposal kosong Aya. da geuning kitu buktina ayeuna mah loba jelema teh geuning anu hayangna bantuan pemerintah bari jeung keur pribadina sorangan Sorangan aya ngabejakeun kepentingan pribadi aya dibejakeunna keur umum pajarkeun teh kepentingan rakyat menjakeun teh. ya alus salajengna Gusti Prabu kaduana kula deg mere layang pangajian kasampean duaan layang pangajian tina perkawis naon tina ngahayeuk dayeuh ngolah nagara Tuh geuning. deui tinggi sing ngibur mulak tanur bakar melak samangka tug dugi ka jadi nagara anu merdeka tur luasa nyata wewengkon ieu Pring Sendani hasil jasa sampean Patilan Senopati iya tuh aya tama parantos janten kawajiban kaula nu kedah dugi katoh-tohan masihan layang pangajian daya tama parantos diungkulan kaula janji toh pati jiwa raga nyawa kadiekeun keselamatan negara jeung bangsa Tos ku disumpah. kitu teh ama Gusti pangwangunan di negara urang mah daya tama hasil capek hasil gawe babarengan susah payah nyata sabilulungan Gotong royong babarengan. gotong royong malihan sabaraha hiji rahayat anu korban dina ieu mangsana pangwangunan ya da kawitna ieu wewengkon Pring Sendani teh tanah anu gersang Gersang lah. anu mawi ieu wewengkon teh nyungkeun bantosanana teh ka nagara ka pusat Kaluhur. nyaeta ka nagara Trajutisna pan ieu teh kareka Banda Sabon ka nagara Trajutisna wewengkon teh Leres. anu sasatna sateka pola urang ngawangun dugi kawa ayeuna luar biasa wisatawan boh domestik boh luar anu Pada ngiring ka dieu anu ngadon ulin atanapi ngadon wisata ka dieu ngadon sumping bang. eukeur mah eukeur panjidi teh dipelakan lauk dewa Lauk dewa di dieu mah. pusatna teh pan di Cibulan Leres. tuluy aya nu lauk anu nyocokan teh ning lauk bodor nah lauk bodor gara sok akang rasukuna asupkeun kana cai kana lauk eta moal teu ngeleket gra moal teu sisirian mundak lauk bodor teh nah ikan terapi ta eta ikan terapi Can lauk bau. nya aya abdi teh manawi teh lauk teri teh Sanes. eta Gusti Lauk terapi. anu janten penarik kangge wisata di urang ya Pengen taku kituna ayeuna mah urang ronjatkeun we pangwangunan teh da sabab ieu teh wa seueur pisan korban-korban ti masyarakat boh ti pucuk pamimpin ti urang saacan urang Leres. buktina tuh tunggu nu parentul di luhur kubur Tetangga. tetenger nu ngahempak di Taman Pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sadayana pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya anu pinuji Ada. ku karya-karya anu nyata sabab ai berjuang dina alam merdeka kieu teh lain saukur manggul bedil hungkul Sanes. tapi ku ngajian ketertiban kesejahteraan keamanan di unggal-unggal desa diantarana nyaeta ngajian pos kamling Kosangan. Karang Taruna eta ge sami ngiring bajuang
ngisi kemerdekaan ngisi kemerdekaan hartina teh ngajen kana ajen juangna pamimpin pahlawan urang baheula tenang ulah nepi ka urang teh mabok-mabokan narkoba narkotika sabu-sabu syabu-syabu ekstasi kasih magadon ganja ganja kami oskadon oskadon mah obatnya magadon masyade mendingan seueur ayeuna mah loba oplosan ayeuna mah mendingan dahar bawa modas dumatak programkeun ka masyarakat bahwa diantaranya sosialisasi tentang perda sosialisasi tentang hukum urang sosialisasi tentang sadar lingkungan sadar hukum sadar birokrasi jeung sajabana sadar masyarakat bere didikan masyarakat ayeuna teh da ayeuna mah masyarakat teh parantos kritis Gusti terus ngalah tos peka tong boroning masyarakat biasa adalah tukang beca ayeuna mah geus ngomongkeun tentang politik da eta lolobana geuning aya pamimpin anu kamari-kamari geuning anu nyalonkeun jadi dewan bisa bagian wilayah mending aya nu teu jadina kakah jadi garelo malahan anu mere sajadah mah ditarikan deui sajadahna ka imahna dijual deui jadi stres masihan kangge jalan oge kakak dibongkar deui jalanna ruksak we sajadah dicarokotan cokot deui stres seueur nu kitu teh Gusti berarti teh katingali pisan katawis pisan yen orientasina teh karena kakawasaan kadudukan lillahi ta'ala da sabab jadi pamimpin mah ulah nepi ka boga imah tilu ulah naon hubunganana imah tilu mah tu beungar lain imah eta ai maksudna kumaha imah tilu teh imah kahiji teh imah di lembur kadua imah di kantor kanu katilu nu ulama imah di mana imah di pangbuian da ayeuna mah loba geuning jadi pejabat tuluy nepi ka anggeus teh dibui teh dihukum tina korupsi tina nepotisme tina kolusi ucing di darasi eta mulukan teh oh eta tak kitu seueur ayeuna mah nu kitu nu matak ayeuna rada kirangan era geus beda deui alamna yen urang teh ayeuna teh wah Gusti geus sumber daya alam di urang teh luar biasa seueurna teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi minyak gas komo uranium emas cacak dina hiji gunung bisa nyaangan sadunya tina uranium hungkul di urang teh aya 3 ulah nepi ka dijual ulah nepi ka digade-gadekeun pertahankeun aset negara jang rahayat jang kepentingan rahayat lain keur kepentingan pribadina jang kesejahteraan nepi ka hancur lebur papan karit tulis daya halangan anak kaula pikeun mertahankeun nu kitu da eta mah keur kepentingan rahayat Gusti sumuhun halus pikiran gitu tak gitu semuun kedah gitu ayeuna mah kedah kagungan rasa tanggung jawab ka negara ka bangsa hapunten ye kaula nepi ka togmol kieu teh da dumeh ieu mah pribadi kaula teh kasalira teh lanceuk dai dina ningal tina jabatan mah kaula teh bawahan ya halus geuing teh kanjeung gitu Gusti dina nyaah dasarna halus sanes mah patahan endog kahayam nita ngojay kameri ngageuing we da ieu mah pribadi ayi ka akang ya diterima ku akang ieu imalan sae kitu rupina ka manang Ki Adi
mugiawe sing janten kalayan sing amanah dina ngajalankeunana jeung buktina yi Semua. oh atuh kudu kitu kudu pok-pek prak Pok. pok omongkeun pek pikiran prak digawe Nah, eta pemimpin mah bener ulah lambat. ya halus tapi pangna akan ngumpulkeun dina poe ayeuna teh lain ngabahas tentang eta yi perkawis naon sabenerna lamun apa rai asa kasebit cepil akang ngadengena kunaon menang hese capek susah payah pahit ketilala barangsa kurang ngabangun ieu ping sendani horeng si mana horeng amuing rajana amuing udah ieu wewengkon teh anu tadina diaku ku nagara Trajutisna ayeuna mangsana aya nu ngagugat wewengkon ieu bener wayah maksana teh kumaha ieu teh jadi tanah sengketa memang kesalahan mah nyaeta aya di Raja Kaula Prabu Nalakasura Raja Nagara Trajutisna kumaha salah neuneun patok anu tadina ieu wewengkon teh baheulana cenah dibenteng meureun ka kikis ku zaman anu antugna boga rasa Prabu Nalakasura teh yen ieu wewengkon teh kareka banda sabon ka nagara Trajutisna Lebih hambat anu kiwari ayeuna dibangun kurang kukituna cilaka temenan bari jeung lebar ieu wewengkon teh geus beak dengkak geus ngahasilkeun rupa-rupa sumber daya anu mangpaatna leuwih gede ka nagara urang jang pangwawangunan itu yi wejar meneng lara den aten merah potong